Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, bi Rasulillah wal badawi ورجال من بني علاوي سلكوا في منهج نبوي برسول الله والبداوي. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama gue di Santri Sunda. Tapi santri Sunda tapi ngomongnya BI salah guys. Kembali lagi kapendak deh serang abdi di Santri Sunda. Seperti biasa pokok nama lain vlog anu teu jelas, pokok nama lain vlog anu teu praruguh. Jadi di dieu teh arek klarifikasi. Naon sih mang klarifikasi udik ya, Pak. Udik. Jadi klarifikasi teh nyaeta ngajawab pertanyaan. Oh. Jadi ngajelaskeun. Pokoknya gitu. Jadi abdi arek ngajawab pertanyaan anu eueuh. What? Eueuh dina kolom komentar eueuh nu nanya. Oh. Jadi arek hidang we arek non peka teh pekanya. Jadi kumanya. Jadi arek ngajawab pertanyaan pokoknya mah alasanna kieu. Naon sih mang pertanyaanna nyaeta bisi aya nu nanya gitunya. Kunaon sih mang? Ya, bisi aya nu nanya nya ya. Kunaon video anu tilu teh dihapus. Mana video anu tilu teh nyaeta nu kayak gini Sairan Cinta Mi 2 Cinta Part 2, nu kadua Sairan Mi 2 Cinta Part 3, nu katilu Sairan Lain Jodohna teh eta nu tilu dihapus. Apa sebabnya? Karena itu melanggar hak cipta guys. Jadi lamun diceritakeun mah orang capek-capeknya he. Yang video seakan-akan melanggar hak cipta gara-gara aya musikan eta. Jadi dihapus wayahna euy. Sabab memperlambat karena monetisasi. Jadi memperlambat peninjauan. Jadi ku abdi terpaksa dihapus. Insya Allah ku abdi digantian mungkin tapi terang iraha. Nama gitu. Jadi eta hiji anu abdi disampaikan jeung anu kadua abdi bade nyampaikeun anu memperlambat monetisasi teh nyaeta lain eta hungkul cenah. Abdi ningali dina tutorial mah cenah lamun aya nu nulis nu ngetik dina kolom komentar ya. Misalkan ngetikna kieu ya. Contohnya saya Kang mampir oge atuh ka channel abdi. Ya bantu subscribe ta eta teh cenah mah dianggap komentar spam. Jadi ku abdi wajib dihapus. Abdi lain sombongnya, lain kumaha. Jadi emang nak itu sebab eta teh memperlambat karena monetisasi alias karena peninjauan eta. Jadi hampura eta mah abdi mah lain sombong. Jadi ku abdi terpaksa dihapusnya. Mun bisa mantong kitu-kitu deui. Pokoknya nama gitu ngan sakitu sih ku abdi disampaikan klarifikasi nanti kitu ning nya pendek. Kajelah pendeknya ulah panjang-panjang teuing. Bisi kesel nontona. Komo barina bebengetan urang mah gitunya. Malila teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.